Meninggal atuh, buka dua. Palingnya kalau saya kali berarti saya paling saya Sampurasun. Rape. Pernah dia sarang Barudak. Kamari sore. Mungkin anyarnya di tidak bakal meledak gitu. Amin. Kan cerecangan barudak sadayana sa alhamdulillah lah nya. Tolong ya pang subscribe-keun. Like, Komen tentuna. share lah. Share. Terus komen tanya alah. Pantun. Lanjut pantun. Ucup. Ayam manuk sisi ranjang. Ya. Iya. Naon? Berang. Yo. Mana. Bro, Kang Adam. Katulah aing camplang euy. Kayaknya break heula istirahat. Aduh. Lirik teka tempo da malum budak kamari sore atunya. Nah naon teh? Kadang cing punten atuh ih. Ya mohon. Budak kamari sore mah aduh ampun ya Allah Akbar. Dilanjut Kang Adam goyang kena iya aya di gigireun hei nu gelo ulah gandeng ende bobo insya Allah enjing bade ngiring jeung ibuna naik kuda di Ganesha iya anak saya kasep bager soleh turun ti bapana gadoh kaos kaki serwarna-warni topi rompi pada meser tanggal hiji sing luhur sakola elekeun si bapa bagikeun elmuna anu sombong boga babaturan ieu tinggal diri kami
di keluarga cemara. Alah. Artos seueur tapi namoal bebeja. Kami sieun pilih paok tatangga. Ieu hayu gera gede. Indonesia geus direbut kelong wewe. Lamun maneh cicing wae teu kabere. Mun teu kabere mendingan cicing wae. Upami si bapa nganyieun ka era. Mun kitu hampura bapa mah malum budak baheula. Madam eureun kieu. Keun bae teu kieu tanya telat briefing teh. Madam pan aya nu gelo, madam ulang nyarek nu gelo. Teu sawios. Awas sia nu gelo ngaganggu garaneng sia. Budak urang jadi hudang. Sakali dia ngaliwat tu gelo paredog. Pantun heula. Ikan hiu deui. Ikan hiu mawa kurupu. Awas sia nu gelo dibabet ku dorok. Insya Allah anjing-anjing pada ngiring jeung ibuna naik kuda di Ganesha. Sing luhur sakola elegeun si bapa bagikeun elmuna anu sombong moal boga babaturan. Sing luhur sakola elegeun si bapa bagikeun elmuna anu sombong moal boga babaturan. Anu sombong moal boga babaturan. Anu sombong moal boga naon tah? Aduh, mengucup. Cing sulingan mengucup moal boga naon mengucup? Tenggelap. Subrek. Barudak kamari sore.